4, 5, aduh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Besot. Kali ini saya ada di hutan, biasa lagi kerja, soalnya saya lagi menebang ya. Karena ini ceweng mau nangka katanya, ganggu wae lah. Bener yang nangka? Kumaha atuh tadi di beja teh heula keneh hayang nangka. Siap. Hayu ayeuna mah urang ala nangkanya. Siap pokona mah. Kemon. Oh baraya ayeuna urang aya di gunung keur patualangan, soalna ieu beuteung aing perih. Ayeuna mah soalna ieu aya durian itu di luhur. Durian. Asli bakal asak asli teh. Durian leuweung alias nangka ya malin durian. Di mana aya durian di gunung mah? Da eueuh di dieu mah. Coba orang taek soalna beda kana irung ngangseuna seungit, igana asak. Amun atah tong ditanya urang mun turunya. Mokona mah asak mokona mah ditinggalkeun pokona mah. Bismillahirrahmanirrahim. Amun naik ulah leungeun heula suku heula nya. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, baraya. Aduh. Ya, sangat. Aduh. Harumnya, aduh. Wow, harum. Mantap. Beda tapi sarana. Tim belakang layar, iya, tim belakang layar tim dahar hungkul. Soalnya kan ieu geus meunang nangkana urang cobaan, amun atah tong ditanya urangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, baraya. Rada lumayan. Iya mantap baraya ieu mah. Mantap Asli. baraya. Ieu mah hampuranya Cingan. ngan saeutik langkana hampura ieu hampura. Bade di bawah ieu. Ya, meramen asaan ieu. Aduh. Aing ke bagian terakhir wae aja ieu sesana ieu. Tah, baraya ieu saramikeun getah. Tuh. Ieu saramikeun getahna teh tuh. Set. Abi mah nangkana, tah kameramen mah ieu nah. Begam. Wah, mantap. Mana ieu Pak Bin cobaan heula atuh tes drive heula. Itu cobaan ieu mah. Cobaan lah tuh. Wah, iya potongan pertama jeung kameramen kok aing ngul kabur. Gigitan pertama lah tuh buat kalian. Tanggeus pisahkeun kameramen sagede kitu hiji. Seungit kieu. Mantap. Kamu biasa asak men. wisana anjing. Alah. Aduh. Wah, mantap emang. Mantapnya. Mantap baraya. Cikan. Ayo mang keluar kabur lagi dia mang. Tinggalkan. Ya orang kedua atas sila. Alah. Kita andus dulu. Ini mah bagian tim belakang Iya layar. tim belakang layar yuk. Mas di, itu di, hanap di. Lejatnya. Kap. Hanap di. Enggak usah geus dahar sok we. Dina bagian video deui. Dibawa kabur. Speak deui. Aduh.
Tadi Minta deui enak mah. betah euy. Teh ketaikan ku si Ujang teh. Montong Ujang, itu montong ketaikan. Wah aing tayang tadi langgaran ayeuna nembo. Ayo naikkan eta ata. Tah dia mah geus dipaok ku kameramen tah ayeuna mah ayeuna jatah anu ngalana. Tah baraya. Urang coba baraya. Cobaan. Nu kieu teh ngaran teh nangka. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, manis ah. Ya. Asli ini mah langsung dari alam, baraya. Langsung dari alam. Mantap. Jangan kamanya getahannya. Rapat ngalengan Keun we. Anjir ya mah. Asli Ya perjuangan pasti dari alam bakal langsung. aya. Kayak bintanganna gitu. Mantap, manis baraya. Oh, Rasanya beda jeung di pasarnya. beda ieu mah. Langsung di alam mah. Aduh. Sikina digoreng moal. Sikina. Heuh beuki mah goreng we. Jang ieu jang nonton bola. Misalnya Ngaladei. Ngalah loba keneh. Tinggal di tim belakang layar ada hareugeul. Ngalah deui cing loba jang bawaan ka imah. tim kreatif lalabok. Geus beak deui ieu. Mah pisan Allahu Akbar. Ayo lanjut ngaladei lanjut gas. Gaskeun. Urut naon ieu teh urut naon? Urut sebagas. Gila ya tim kreatif mereu ieu. Itu abang mengalah nama warna setengahna we. Wah, ieu rek ngaladei. Wah, ya mah bakal padag ya mah asli. Asli. Hatta karun euy. Sak di luhur eta nya. Enak. Ini mah nyaho. Menayang. Kamu tuh. Wah, kamar kena tuh. Diasogkeun segala. Langsung turun ke handap. Apa saya nu kacurug sana meuli rokok sana yang kacurug. Pentas. Nah, buru kata mah.
buruk saware. Nah, yuk. Sakapaksa eta mah. Dia semua kesed eta mah. Iya nanti gimana nang kanor? Kuning. Sakapaksa. Iya nih. Sakapaksa. Halal. Hiji 2 3 4 5 aduh. Iya. Loba kieu nangka euy. Pemburu nangka. Jadi pemburu nangka heula ini. Alhamdulillah baraya ayeuna mah meureunana nangka geus bebeunangan anu hayang pamajikanna keur nyiram geus laksana dibere tah. Tah ayeuna mah weng. Ya, Beakeun ku maneh ieu nangka amun teu beak rasakeun soalna urang ngala ieu bebeakan kieu tuh 1 2 3 4 5 genep 7 tuh na motor. Panen ieu panen nangka. Kop ku maneh amun teu diopi awas ku aing. Bener, Mali bere deui tah. bener si goblok ge ka aing. Aing teh hayang nangka teh sakur hayang hungkul. Der ngalikeun salobana we ngala. Kumaha anjing mawang teh. Aduh, Ante ku kumaha bawa we da eta mah geus kop nyerenkeun. Dek nyokot SS, sekot engkel kayak itu. tapi teu kuna naon lah, alhamdulillah loba anu butuhan di lembur mah. Kalam. Mang Diman, Era aing mangepieun gua. Mang Diman. Ieu teh loba teuing ya. Itu bisi kurang keneh urang ngala deui. Loba. Bisa dek ditambahan deui atuh kagok da moal lagi kagok berat. Sok. Ieu urang ngala deui. Urang jual ku aing. Jual. Ai kagok kala nangka mah. Kagok saeutik mah. Ai loba mah sugan olap maneh tadinya. Gitu tah. Tah Mang Diman teh boga kebon nangka. Pas ka dieu teh nangkana teh ararasak sabenerna mah ngeunah teu ngeunah hatena teh eta teh. Ayo panggul. Tuh kali ngeunah teu ngeunah hatena teh eta teh. Ayo. Ngeunah teu ngeunah cenah hatena teh eta. Ya. Ayo. Loba. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. Subscribe baraya. Subscribe. Kait. Tah urang teh meureunnan ngalanangka geus ayeuna urang nempo lahan pertanian jeruk. Bae mintan tung. Bae beuki mah. Hayu Come atuh. on. Si anu mau, malah anu mau kitu. Moal atuh. Rek mentah jang ubar ah. Tah baraya nu kieu teh ngaran teh jeruk. Besi butuh jeruk datang wae ka dieu. Tuh, Yuk naon teh Mang? jeruk lemon. Oh, lemon. Jeruk lemon. Oh iya, anu sapijeun lemon teh teh. Lemon. Hei. Tisuk-tisuk. Naik kene bekal. Ngambil bekal na. Bekal mah aya. Atau jos tinggal isi. Udah kalah Kadi orang ngobaran kadi apa kadi? Sok kadi. Orang ngobaran kala kadi. Kita di nyaladinya. Parat. Jeruknya tidak lima jeruk sekut orang tuh. Salah. Tuh, euy.
cucuk jeruk. Iya baraya, ya tinggalikeun ka tojos tuh. Ku cucuk jeruk si lemon galak anjir. Tah ubarna teh kita ngarana teh babadotan. Bisa dijen ubar keur ngaringankeun getih keur ieu. Ngan kudik ieu ya. Karena sepatu ketambah sama Pahang anjir. Naon ge ubar mah undungeuna. Tah ieu mun di gunungnya bisa keteraheut nanaon teh ubarna babadotan ngaranna teh. Aduh. Rek ka mana ieu teh? Keula ka mana ieu teh? Neangan jeruk. Iya teh urang teh kan pertanian jeruk. Urang kontrol ya jeruk. Cik geus aya nu asak atawa encan. Soalna ya harga jeruk keur rada lumayan oge. Seungit ieu jerukna seungit melati. Ya. Anu sengit gula teh lain. Siram gulanya. Coba tojos cobaan. Baraya ieu teh sireum tuh. Sengit siram. Tuh. Semut. Ini semut gula namanya. Semut gula. Tah, naon disebut semut gula soalnya ieu teh aya rasa gula asam amis. Mana menang teh tadi kupurilingan teh. Alhamdulillah aya anu asak tuh. Menasak teuing nya tamanya. Cukup. Cukup. Tuh. Ini setengah mateng. Dia nulis asak. Nah, baraya. Cobaan atuh. Bagi hijauan. Oke. Kameramen udah teraka bagian biasanya ge. Sok teh bae. Aya nama kudu pangelobana kameramen. Kudu pangelobana aya mah kameramen. Bagi hijauan kabeh. Kameramen mah teu kabagian da. Urang teh ngasaan jeruk lemon teh ngeunah. Nah, Hah? amis teh. Aslina ieu amis. Amis. Si Masih penasaran kayak di daerah Mas Ekenya. lah anjir segar ge geus ngaruy aing mah dah. Ya, asaan heula. Si penasaran mah hayang ngasaan jeruk lemon. Amis. Amis. Mantap mokona mah ya. Ubar lieur mah lumayan. Amis. Amis, Mat. Amis. Amis. Lewat amis. Ya lumayan. Keur ubar lieur mah kitu tah. Da ieu mah atuh da lain keur opi, lain keur dikonsumsi. Tapi teh ubar teh. Ubar. Ubar. Ubar hayang. Barhay. Ningali kolot ya mah di imah batuk terus ngeun ngopi anu kieu. Bisa pakai kecap, cokolot mah cenah di Kecap atau madu capan, sana. dibubui. Tah ayeuna mah baraya jeruk geus meunang lumayan da meureun panen can musim panen karek oge meureunan heulah karek itu bisi hayang mah meureunan jeruk datang we ka di dieu nya kayak di pasihan. Lamun mentana saengkal kumaha? Saengkel heuh mah dibere sama duit we. Tah sakitu wae meureunan ti abdi bilih menginten aya anu pri oge jeruk dongkap wae ka bumi nang Kang Keweng. Kayak diantar ku abi ka Mang Bima. Mokona mah ayeuna mah diopi we haus kieu mah. Ya. Asli mantap, segar. Cuman segar tapi urang teh kudu kuat ku hasilna. Nah.
Ya kameramen bisa hayang mun tadi peperedeyan yang opina dia peperedeyan. Ya, memastikan asaan ku kameramen bisa percaya ya jeruk Malena sok ke bae teh kabagian ke kameramen Rido eta mah. Kan kameramen kerbatu kameramen bere mah. Tuh iya nu ngopina jadinya anu peredeyanana. Apaan tuh? Apaan tuh? Geus ieu geus. Suara enak baraya. Sakieu wae menanti abdi ti Sunda Pasti Channel. Ayeuna ban abdi aya di pertanian jeruk. Sakitu bae ti Sim Kuring sareng Kang Keweng sareng teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kumaha Imat Badog. Jangan lupa like, komen dan subscribe.